Jakatarum kudu balik. Saacan balik si Jakatarum ngomong kasih aki-aki bade ngalah suluh heula cenah. Kulantaran geus lila teu dahar si Jaka ti Soledad suluhna murag. Akhirna kulantaran suruh eta murag si Jaka kapaksa kudu turun ka handap kana curang anu keung eta mawa suluhna. Keur neangan suluh anu murag sacara ngadadak aya awewe dina hareupeun eta si Jakatarum. Sana tetangga berlian nu abdi mah awi. Salah bener ya mun abdi. Mun atuh ieu sana ka kantor orang berlian sareng Terus ai berlian kunaon masih dipasikeun ka abdi. lagi anjeun teh jelema jujur. Oleha. Atuh nuhun kumargi abdi nu jeputeuh pisan. Mun sampenan sareng ieu na sama. Nuhun. Sami-sami. Kulantaran si Jakatarum jelema jujur manehnana menang tiluannana eta emas berlian ujung kai anu murag tadi. Di jalan bade uwi si Jaka papangi ujung si budaka-budaki. Mana menang? Bapak, di mana maneh menang emas di berlian ieu euy? Oh, lihat tuh sendiri nih. Oh, tadi. Di nama tuh tadi. Wah. Simpulan di hayang, euy. Ayo. Ayo, siapa kayak coba. Udah kak, kurang pulangkeun we ieu ieu. Cenah tadi ge dengar teh urang mah teh Jaka lamun murageun kali, dengar teh tang wangi mah ya. Bakal aya awewe bawa tarik emas cenah. Urang cobaan ieu. Ayo awal betul si Jaka teh. Mas muna. Ieu mah pelanggan banget. Bu Abi mana Abi? Ah, ini si Jaka tadi murah. Iya, dia mah pelanggan. Bu Abi tadi murah Abi. Abi kita. Sempurna ieu mah. Si budaka jeung si budaki ngawadul awewe eta jadi ngamuk margi aya jelema anu telaras jeung jujur kitu. Si budaka jeung budaki ditutur-tutur juri jeung gluduk badag ku margi eta jelema henteu jujur kana perbuatanana. Samantawis anu diperoleh ku si Jaka nyaeta kauntungan tina kejujuran eta. Itu cerita kita. Ada ngekeun tuh. Naon tadi teh pelajaran kita naon sok. Kita nganggukeun maneh mah nya. Teu nganggukeun geuning. Jadi jelema mah jang. Nganggukeun dulu jelema jadi jujur. Getol. Jeung bageun. Itu cara getol jeung jujur mah pasti kasuksesan ge aku itu mah bakal babari kecekel jangan kayaknya gitu. Ayo tuh kita bantuan aku gawe yuk. Ayo.